Jadi kieu euy, cek urang nih hirup mah hirup sanajan ayeuna beunghar, harta loba di mana-mana. Aya henteu bisa mere ka batur mah cek urang mah eta mah sarua jeung jelema miskin, jelema ricu. Sabab naon? Kan aya harta teh eta titipan. Heeh, titipan nya. Tah kitu ge. Jadi urang hirup sanajan ayeuna jadi jelema miskin. Keun bae nya, tetaplah semangat, tetaplah hidup, tetaplah berjuang, selalu bersyukur, selalu menikmati naon anu dirasa, naon anu dibikeun, naon anu ditarima. Seperti Riki ayeuna anu dirasakeun ku urang tah kitu. Nya, oke. Pokona mah semangat we ayeuna mah. Sing saremangat ngonten, sing saremangat berkarya, sing saremangat hidup. Memang hirup maneh sok ngeluh nya hirup bingung isuk ka mana ulah bingung hirup mah. Da hirup mah geus diatur ku nu kawasa. Arek urang sehat, arek urang jagjag, arek urang gering geus diatur. Masalah rezeki geus diatur. Tah kitu. Oke, pokona mah tetaplah semangat ngonten, tetaplah semangat berkarya, tetaplah menjadi seorang konten kreator, tetaplah menjadi seorang jiwa yang selalu happy, selalu tenang, dan selalu bersyukur. Sakitu ya ti dieu mah. Tong loba pikiran, tong loba bingung. Da hirup mah bingung jeung susah jeung sedih eta geus kudu aya ngalir. Nya, tah kitu. Geus we lah ayeuna mah. Gerai rabut we sampe tadinya beuleum terus minum kopi udud. Lakukeun hal-hal yang anu bisa, insyaallah nikmat nah hirup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.